Ece bosen tuh sih jadi juri. Bosan sih henteu. Masuk ke regetena ka jelema nu mesti hirup. Nah, kunaon? Eta we mari kana dulu pisan kana ibadah. Pecoge harita keur hirup keneh. Terlalu sibuk nangan duit. Ikakeun ibadah ge loba kaliwat. Tah kaduhung nama ayeuna. Bana nu sakitu lowana. Hiji ge eueuh nu dibawa maot. Heeh, sanyana da ce. Ari geus kieu mah urang teh kur tibang mawa amal soleh. Cuma sama mah maot meuli heula lampu anu hargana puluhan juta keur lieu mah. Tapi ari geus maot mah eta lampu anu puluhan juta teh teu bisa nyaangan di alam kubur. Anu bisa nyaangan urang di alam kubur mah eueuh lian iwati salat urang. Pantesan di jero kubur ece mah meuni paroe. Pas salatna kur tibang magrib jeung lohor. Pantesan atuh meuni hareueum kitu. Ari abi mah ce kahirupan samemeh maot teh nya bisa dibilang keur genah-genahna hirup. Nah kumaha kitu? Abi mah ce menangkeun pagawean anu teu ripuh. Gajihna gede, dununganana bageus. Bahkan ari kudu dibejakeun mah ce abi teh karyawan hiji-hijina anu dipikanya aku dunungan. Terus Gawe karek ge 2 bulan eta gaji geus ditaekeun 3 kali lipat. Encan bonusna eta teh saminggu sakali. Katempo we gawe rada haroream. Sok langsung ditah pere ku dunungan teh. Tapi tetep dibayar sanajan pere saminggu oge. nah batur teh sarerikeun eta. Nya saririkeun atuh. Ngan abi mah teu palire. Komo pas terakhirnya abi mah dipangmelikeun heula mobil ku dunungan. Keur mangkat gawe cenah. Pokona mah ce pagawean abi mah es tuning genah lah. Terus harita eueuh mau tak kunaon? Disulurkeun. Marimar, ada cowok ganteng tuh. Kenapa kau? Biasanya kalau nele cowok ganteng suka cenghar. Tidak apa-apa. Aku sedang haroream saja. Kenapa? Biasanya kau kalau sudah pegat dari satu lelaki tidak pernah lila mendapat penggantinya. Asalkan kau tahu ya, hatiku ini masih baru. Kau belum bisa move on ya dari mantan pacarmu yang belegug itu. Sudahlah Marimar, untuk apa memikirkan lelaki yang sudah membuat hatimu rujad? Dengan ia yang berselingkuh pun sudah kadele Marimar. Cingcirining, dia sudah tidak menginginkan dirimu lagi. Entahlah, rasakannya aku padanya masih besar, mengelehkan rasa sakit ini. Bahkan, aku masih daek memaafkannya, walaupun dia sudah nyeri. Terus kenapa hubunganmu dengannya harus pegat? Dia yang meminta untuk ngesan. Katanya, dia sudah tidak bogoh lagi padaku. Kenapa? Bukannya dia yang dulu sangat kebina-bina mencintaimu? Karena dia tidak tahan dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Dibuang sayang. Yang bau hitutku yang terlalu yang terlalu dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Seri. Yang dengan yang bau hitutku yang terlalu penghar. Yang terlalu bau hitut. Dengan bau hitutku yang terlalu dengan bau hitutku terlalu benghar. Ari luwih merang-merang Jadi benghar. jadi benghar. Mah, kenapa ya kican hees? Kesekian jalan Wis jam 1 mah. Dan hayo gerah hees. Bisi kaberangan deui sahur. nya moal atuh sakodo geus teu kalat mah. Atuh lain hayo gerah pake. Lain dipelong wae. Sikin karena ieu teh asak ieu geus biar sabaraha libur oge anger we beungeut caronghon eueuh perubahan babar-babar teh yang glowing. Teu cocok meureun mah saking kerna. Oh benernya ari maneh-maneh ngames eta beungeut make naon Pakai Riglow Skincare by Dr. Cindy Putri. Geus buru mah, aya nama urang hees. heeh hayu Dede gara hudang sia teh baru gara hudang
Ari maneh keur naon? Kedahat. Da mamang udang gede di tas salat. Hor, nanti sahurnya. Kabarangan. Tipe-tipe jelema liwat. Punten, Bu. Mangga. Somea. Punten. Mangga. Sopan. Bari nyanyi. Bari nyiduh. Eraan. Beki neule. Ngomong sorangan. Mana euy? Ah, mangga. Nembe mah tuang, iring raosna ya, Bu. Iya. Sahana dawaran dah. Bonge. Aya naon, Bu? Punten bade tumaros. Ari bumi Haji Eis gimana nya? Oh, Bu, mungkin ibu lurus tah. Kayak aya perempatan nya, nyanak muka kaler, aya pengkolan saalit. Tah eta bumi Cumumun. Imah Haji Eis lain imahna Cemumun. Oh, sing jelas atuh ari tatanya teh. Tuh di ditu adi pom bensin mah. Gimana, Cek? Geus macul. Hor, semoga oroknya. Awewe lalaki orokna. Geus macul lain tas nepu orok. Nanya. Awewe apa lalaki orokna? Meh puguh ke barang bere teh. Keur lalaki apa keur awewe? Tingah cara rape aing tas macul. Banyak orok dibere pacul. Marimar, lagi ngapain? Nyari Japati, sepertinya leungit hiji. Yang mana? Itu yang pulas hidung. Ah, tadi pagi aku lihat kalau yang itu lagi nagen di atap rumah tetangga. Kalau tadi pagi, aku juga nenjau ada di sana. Terus kenapa tuh tidak dikelepek? Aku kira Japatina sedang beger. Tahu dari mana Japatimu sedang beger? Nyamperin bikangna mawa martabak. Tidak ucrug. Kalau Japati yang warna bodas paeh ya? Kemarin aku lihat lagi digigiwing ucing. Iya, kalau yang itu sudah lama gering. Diajak berobat juga nggak mau. Sepertinya nubogana yang harus berobat.